Selamat menonton film Haji Koret. Aduh, ini tadi imah teh hayang kulub tang. Iya, cenah ieu tadi deka kula labora di. Deka kergenah-genah, bukan hayang kulub tang kieu. Udah dek kudu naik di deka. Udah lobaan di deka euy. Deka jeung lebar yeuh. Sebareureum sawareh di mun dijual ieu tadi. Piduiteun deka yeuh. Ada deka jeung teu bisa di teh naik tadi. Sok rada nyuruncot deka. Tuur teh. Aing we. Bingung euy dibere titah naik teh deka. Aing sok kalau ora wae nyeta. Aing mah di. Deh. Kena kumaha dieu teh? Goblok deh. Deka. Aduh. Salah. Deka euy, Bar mereka ya euy. Ini jual deka. Tuh, nih. Deka. Jangan aja benak bon cenah teh. Cek pamajikan teh. Alah. Euy, lebar ya tangkil ya. Pabalatak dah. Kebeneran kantong mah aya deui. Nyaak tulungan mayan dianggeun ke, dianggeun haseum. Tulungan ke aing. Kalobaan reug-reug euy. Coba lah. Bom. Goblok teh mikeun eta tangkil aing dicokotan kehet. Ku aing dihajar ke diala. Ai sugan teh lain. Eueuh nu ngalaan itu tangkil teh. Turun bahan pemado ke sia mah pagawean teh moal poe. Aduh aing mah tidak kolot dewek. Dikulub. Mingkeun goblok. Sabodo deka tadi teh lebar we, yang ngebakbrak di hanap goblok teh. Ai sugan teh nu ngalaan sabarot teh aing. Kop. Tidak kayak pagong tadi. Goblok teh. Tataekan deh sasalaka ya tuh. Mun rojok sakitu mah. Tuar dari tangkal lagi leutik hade kabeh beakeun. Tuar tangkal segede kieu mah. Sia teu kujung-kunyung aing teu ngala di pulungan kehed mah. Masih mending aya pangbulungankeun si teh. Di bangsat goblok. Aya di bangsat goblok, da nganyaan di ngababrak da hadap eta geus pulungan meukedahan kumaha yang dibawa geuningan dibekal da. Oh, lamun teu kudek turunna buru-buru di mawa mantau sama bapak. Nyaho di gubuk kayak eueuh jelmaan mah. Sugan aing teh eueuh jelmaan di luhurna. Goblok sugan sia mah. Sia ku bangsat ka mana, Ba? Lain rek babangsat aing tarik ka haji tadi teh. Cek pamajikan teh ka kebon cenah. Lewat jalan dieu mangih tangkil, sugan teh lain nangala maneh tangkil teh. Sia bukan urusan naon ka haji, nanyakeun haji goblok. Hah? Ya we, aya boga aya tetaeuneun setik lah aya perlu. Perlu susu congi goblok. Teh sia mah. Pan kusia gara-gara kusia di ampihan gaang. Oh, eta susu Jadi we geuleuh. ngelay wae goblok teh. Geuleuh. Mending keneh teu ngelay kieu geuleuh goblok ngelay mah mending keneh teu ngadenge aing mah. Daripada ngelay kieu geuleuh tuh. Jadi jipen Mari disarukeun jeung awak sagara rujit goblok. Geus we teh sia modarna ayakan baheula teh. Ked. Hayang dibongekeun deui ku aing atuh ai kitu mah. Ngarasula ku aing geus ibaran ge mah. jelema eksperimen meureunnan teh percobaan aing teh hijian jeung nu kieu. Nah kuateuna moal meureunnan. Aing teh sanggup aing hijian jeung nu kieu mah deka. Teu sanggup aing hiji jeung nu kieu mah. Rungsing jeung sia mah. Sia mah atuh nyaho di ieu terima kasih Ked. Ngarasula we bebel. Sia mah ku aing teh dicageurkeun. Aing pangulungankeun tangkilna. Sia mah da aing da lamun teu boga mun boga keur hidup bapak ku aing di oet da. Sia mah keur budak teh gede leho, ayeuna geus badag. Gede amok nya gede awak deh sia mah, gede hutang teu deui sakalian. Goblok teh. Ngutruk we ka dewek teh. Cocok aing irungna cebok aing. Goblok teh sia mah. Tah, baru aing kumaha? Goblok. Aing ge boga sok susah-susah teu baru. Aing ge boga. Sia mah nya kitu. Goblok teh. Becek aing oge tong sok kitu, gede amok keur leutik gede leho goblok ayeuna gede amok. Si gede amak. Oh, dirungkus
Si goreng patut. Goblok derek. Sia mah. Si rujit kehead sia mah. Goblok teh. Si gede amek. Sia mah. Si goreng patut. Sia mah bapana kecongyan, anakna congyan. Oh, Siapa bau tai? Di berik sa gua aing goblok teh. Bau waduk, bagong. Patut. Sia mah si goreng patut. Goblok teh kain Si hidung. Ayo Sapri. Si wareng. Sapri. Bapana si Sapri. Wah Jawa. Tukang nyasa bapana. Bapana tukang inyu. Bapana tukang nyasa, bapana tukang nyasa. Tukang inyu. Tukang nyasa bapana. Oh. Ayo Sapri, ayo. Paingan celeutreu da kahakana ge japu. Ayo. Goreng patut. Si goreng patut. Kakanana ge eta japu. Si bapak. Wah, sia lah. Si goreng patut. Salah lieur. Si hakanana ge japu. Goblok siapa dikat kenal lieur kieu teh. Si goreng Lu patut. aing tidak gor. Si urang. Alah, Si hidung. si eta karah agla-agla kieu tuh. Aing yang lalieur. Si teh. Aduh. Duh, kunaon sakir ai? Siapa kunaon? Hampura dewek bieu. Dedek ka bieu mawa dulan. Heureui. Sia teh ngomong ka aing teh atuh. Bonge deui mah dek euy. Asianan unyem-unyeman. Eta celing adenge teu. Si teh ngomong-ngomong atuh ka aing teh aing teh hudangkeun siapa teh ngomong-ngomong acan goblok teh siapa sugan arek nyaan ka aing teh. Oh. Nasa beneran siapa ka aing teh. Dewek teh panek nulungan sia bieu teh. Heeh, cek tulungan dewek teh guling teh siapa kieu teh beneran siapa ka aing teh. Patut. Si hideung, bapana tukang inyuk. Papana japu. Oh, ari maneh kunaon? Si hideung. Si eta kunaon euy? Teu malik nyebutan ka aing. Sugan bonge deui nya euy. Aduh, dek aing maneh kunaon arah egele-egelean. Suka aing labuh. Goblok teh. Sia mek nata sabeneran. Kira ukur tanyok mah ku aing sia teh. Bonge deui. Bonge deui. Puas bonge keher sia bonge deui aing mah mirasa sia. Da ka aing eta aing keur ngalatang kieu pugu-pugu di pulungan coba tarasakeun sia bonge deui gehed. Lah, bonge deui sia. Alah sia ku aing Oh, anjing sok. Nu aredan teh nanaon? Ari teh manusia teh ieu teh. Gelo ieu teh. Ah, sok jeung aing mah bagong sok. Ieu teh nanaon? Ayo. Iya. Sok jeung aing goblok. Haji. Eureui ji. Eureui bomnya. Heureui. Eureui. Alu ceureuh ieu teh kerah nanaon? Ari kalau ka gupay nu kieu patut. Kalakuan teh kos bolon ieu mah. Jawab atuh cek aing ge heureui be Ku aing ge dijawab. Eta ji, si eta dewek keur ngalatang kieu di pulungan tihana. Teu ngeunah dewek da ku si eta itu tuh udah keur ngalatang kieu di luhur ke teterekean geunah ngeunah di handap di pulungan. Si goblok teh tah. Goblok teh si hideung, si eta si urang bapana tukang inyuk, si kakakana lagi japuh, sia mah depan urang goblok. Si bom-bom teh nyaritakeun naon? Kucuwas-kucuwas beri agla-agla kitu. Cara jelema anu gelo di tadi ge karahkeun hirung klungkurkeun kan ka lieur aya ka dieu tah. Bieu ataon heureui bieu nama heureui. Trungkeun tadi teh eta teh sempat trungkeun. Udah gara-gara sia kehead. Make eta tuh naon teh kieu aing make dicokotan ku sia goblok. Atuh sing bener ngawangkong teh sing rada tarik atuh. Teu kareungeuk ka dewek teh sia mah kecuas ka harewosan. Harewosan ngawangkongna teh. Ai si bokir sugan teu ngadenge deui. Dewek mah teh ngomong teh nyararamung kitu deka. Deka bangun jadi deui deka ieu mah ieu ceulina anak ieu carana mah. Ngawangkong teu euceureuh kitu. Haji tengah Bandungan uing ngawangkong uing nyaritakeun si ieu teh. Urang ngawangkongkeun si ieu teh tengah haminan. Nah kumari Haji ngabela si ieu. Ai haji malin ngabela si ieu teu paradugu teh kumaha kalakuan teh kawas bolon mereka kurgar teh nu kieu deka. Kalau ieu dileja ku si eta teh. Tuh, nyada teu di Bandungan ji tinggali. Kalau keur ngomong teh si eta mah da kitu. Dua. Naon si arek cium ka aing? Oh, Rodok kitu. oh itu. Tong cium da aing lalaki. Da aing ge normal Kong. Aing nanya ka sia. Oh, sia mah teu nanya tadi teh ka aing teh. Goblok. Bae aing aya urusan heula jeung Haji ngawangkong jeung Haji damikeun. Lain ari kieu ari mana rek aya urusan naon jeung haji? Ayeun jeung teh ka dieu teh ek ten eta teh nyusul harga me teh aning nu kamari. Ayeuna teh barang teh rek
Nyusul deui kumaha ayeuna teh haji teh wani sabaraha? Lain me anu kamari teh dua lain. Keun bae ku haji dibayar atau aya dua mah keun bae lah 5 juta. Dua mah. Mung aing ah. Mung ataeun tong tawar deui geus kamari sakitu. Ieu haji teh nawar 5 juta, haji nawar 5 juta ekibikeun moal. Da moal kabeh ji, dua anu gede na hungkul rek dijual teh. Urang teh yang 5 juta anu eta mah, dua teh. Aduh, aing mah ngawa komisi bokir mah. Geus kambuh deui ieu mah moal balik kira, itu balik aing lieur ngomong sia mah. Ah, Karah kah ningakeun haji teh hayang 5 juta karah nawar wae 3 juta. Ada pa jauh aing sakitu mah moal jadi ah.